Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Ferry Firdaus Fatan ti kelas 11 IPS 4. Puji sinarang syukur urang sanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci Allah Subhanahu wa taala nu parantos maparin rahmat sareng hidayahna ka urang sadaya. Shalawat sinarang salam mugia salamina digdugikeun ka junjunan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para sahabatna, kulawargina sareng ka urang sadaya salaku umatna. Amin ya rabbal alamin. Bapak miwah Ibu nu kusim kuring dipihormat, dina ieu kasempatan abdi bade ngadugikeun biantara nu judulna pentingna ngajaga keamanan di lingkungan masyarakat. Masyarakat nyaeta sakelompok jalmi di salah sahiji tempat nu biasana interaksina antar individu jeung individu. Salaku masyarakat, urang sadaya kudu ngajaga sesama, babaturan, kaluarga, dulur, sareng ka batur nu urang teu wawuh oge. Sabab lamun urang ngajaga keamanan, hirup tangtu bakal leuwih tenang, teu aya kagaduhan, sareng ningkatkeun tali silaturahmi. Loba cara pikeun ngajaga keamanan nu geus ilahar nyaeta ku siskamling, ngaronda unggal peuting. Cara kadua ku ngayakeun gempungan antar warga pikeun nimbulkeun solusi mun aya masalah di lingkungan masyarakat. Cara kieu ge bisa ningkatkeun tali silaturahmi, nu teu wawuh jadi wawuh, nu tara tepung jadi ngariung. Ku kieu teh moal aya rasa curiga antar warga nu bisa ngamunculkeun masalah di lingkungan masyarakat. Rupina mung sakitu nu tiasa kusim kuring dugikeun. Hampunten bila aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.